Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatawiya. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid din wa dunya wal akhirah. Coba baca tak wa makna wahdaniyah bil af'al. Panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'nal wadaniyati fil af'ali annahu laisa li ghairihi fa'lun minal af'ali wa didduha. Kasih kadinya. Kadinya. Wa mana jeung ariman wa manal wahdaniyati jeung arimanana sifat wadaniyah fil af'ali dina pirang-pirang pagawean eta anahu sanyanyana Allah taala eta laisan teu aya Allah li ghairihi kalian aya kasalian Allah. teu aya kasalian Allah naon paklun atau pilun. naon paklun pagawean menal af'ali tina saban-saban pagawean Tina pirang-pirang pagawean. Kamari anu dicarioskeun tentang padamelan Allah anu terbagi kana dua bagian. Ieu dina makna wahdaniyat fil af'al etanya eta annahu laisa li ghairihi fi'lun minal af'ali, bahwasanya Allah teu aya kasalian ti Allah. Itu jadi titik temunya. Laisa li ghairihi teu aya kasalian ti Allah fi'lun tapak pagawean minal af'ali tina pirang-pirang pagawean, tina pirang-pirang padamelan. Eta titik anu bakal jadi sumber penjelasannya. Jadi anahu makna wahdaniyat wa makna wahdaniyat fil af'al teh annahu laisa li ghairihi, bahwa sanyana Allah henteu aya kasalian ti Allah, laisa li ghairihi. Eta titikna di dieu. Laisa li ghairihi jadi makna wahdaniyat fil af'al. Teu aya bahwasanya Allah teu aya pisan ka salian ti Allah. Fi'lun minal af'al nya pagawean atau tina pirang-pirang tapak padamelan. Kamari nya bisa diulang nya. Padamelan Allah eta anu terbagi kana dua bagian. Kahiji padamelan Allah muhtar, kadua padamelan Allah muddar. Ya, padamelan muhtar padamelan Allah anu disambungkeun jeung daya ikhtiar makhluk. Artina padamelan muddar sabalikna padamelan Allah anu henteu disambungkeun jeung ikhtiar makhlukna. Tadi mah kitunya Ki Jaed rek naik tangkal kalapa, boga rencana na teh da tukang naik tangkal kalapa, tukang ngalak kalapa. Geus kabayang ku Ki Jaed nya gambaranana naikna nepikeun ka ngalakna. Eta rencana Ki Jaed nya geus aya. Ketika eta Ki Jaed ngalak kalapa nya geus dibayangkeun ku rencana Ki Jaed mah nya geus ngalak kalapa teh langsung inum nya dipesek kalapana langsung diinum caina nya diparud eusina. Ari sing goreng pas kajadian teu seperti kitu nya. Ki Jaed naik tangkal kalapa plek 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 caritana geus naik ka luhur nya. Eta Ki Jaed teh nya disambungkeun jeung padamelan Allah padamelan muhtar teh non padamelan Allah anu disambungkeun jeung daya ikhtiar makhluk nya.
pas keur ngala teh ngadon lagrag eta Ki Jaed. Ya kira-kirana rencana Ki Jaed anu tadi muhtar jadi mudor ku sabab geus dipastikeun ku Gusti Allah Ki Jaed teh kudu ragrag ya. Jadi otomatis eta Ki Jaed teh lain nya kondisina teh lain ngarasakeun cai kalapa anu geus dibayangkeun ti awal rencana teh anu dipesek. Tapi ngadon au ya. Eta contoh leutik-leutikana nya anu secara kondisional sepertos gitu. Jadi pada melan Allah anu disambungkeun jeung daya ikhtiar makhluk. Tah naik tangkal kalapa namah emang pada melan Allah keneh nya bahkan Ki Jaed geus ngabogaan rencana nya hayang nginum caina mesek kalapana. Ternyata sing horeng nya teu kitu. Nah, eta kan kejadian anu tibalik teh nya. Kejadian anu historis kehidupan anu kadang-kadang non ngaranna teh rencana urang moal bisa miheulaan kana rencana Allah. Itu. Begitunya. Jadi pada melan muhtar mah kamari non Allah ngadamel atau pada melan Allah anu disambungkeun jeung daya ikhtiar makhluk. Lamun pada melan muhtar pada melan Allah anu teu disambungkeun jeung ikhtiar makhluk. Tapi kadang-kadang dina kejadian sok kadang jadi bisa dibalik gitu. Contohna nu kamari mah pada melan muhtar anu Allah ngadamel beunghar disambungkeun jeung ikhtiarna makhluk. Pibeunghareun ya Ki Jaed teh nya disambungkeun ujung daek usahana gitunya rajin keur manggeus direncanakeun ku Allah teh nya bersifat pada melan Allah nu muddarna bahwa Ki Jaed teh bakal pibeunghareun nya disambungkeun jeung ikhtiarna makhluk Ki Jaed teh daek usaha pedagang saudagar jeung sajabana nya usaha anu bisa ngahasilkeun kana eta kabeungharan. Padahal mah sing horeng eta pada melan Allah keneh gitu. Eta mah nyambung gitu. Nyambung antara pada melan muhtar jeung pada melan mudorna. Allah ngadamel beunghar disambungkeun jeung ikhtiar makhluk. Allah ngadamel seubeuh disambungkeun jeung datangna dahar kana beuteung atau Allah ngadamel seger disambungkeun jeung datna cai jikana beuteung. Jadi ngarasa seger nya. Saterusna eta lapangan ikhtiar. Sambunganana nyata sambungan adat nya. Aya dicontona pada melan Allah nu mudhar kamaridan Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah ngadamel langit jeung bumi, ngadamel bulan, panon poe nya. Gunung, pepohonan, beurang, peuting nya. Ngadamel jin, manusia, awewe, lalaki eta kabeh teu disabungkeun eta makana daya ikhtiarna makhluk. Nah, eta mah nu tadi kinya Ki Jaed ngala kalapa eta mah kajadian anu biasana pada melan muhtar tapi jadi mudhor nya. Historis eta mah nya. Tina muhtar jadi motor jalma nu getol kasabna nya teu boga duit nya tapi jalma misalkeunana kedul kasabna tapi ditangtoskeun beunghar eta mah muhtar jadi muhtar teh tadi jadi historis nu sok rupa-rupa sok banyak kejadian. Eta contoh muhtar. Jadi muhtar jeung muhtar teh intina lamun muhtar mah hiji keputusan Allah nu teu bisa diganggu gugat. Lamun muhtar mah pada melan Allah keneh ngan cuman disambungkeun jeung makhluk keukeuh. Tadi teh anu jadi garis nu digaris bawahi annahu laisa li ghairihi fi'lun minal af'al, bahwasanyana Gusti Allah teu aya kasalian ti Allah nya hiji tapak pada melan salian ti pirang-pirang pada melan Allah. Gitu. Nya
eta dalil pada melan Allah anu muhtar nya ngamarintos nya. Oge pada melan anu mudhor dalil tina Qur'ana parantos nya. Kamari karek dugikeun kanon wa ma'nal wahdaniyat fil af'al ana laisa li ghairihi pilun minal af'al ya. Dalil pada melan Allah anu mudhor teh kamarinya anu pasti nu terakhir dina surat non At-Taubah ayat 5 hiji nya. Menjadi cepengan we teh nya dalil pada melan Allah anu mudhor. Dawan Allah di Al-Qur'an kemudian a'udzubillahi minasyaitonir rajim qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Surah At-Taubah ayat 50 hiji. Wallahu alam bimuradi anu atasna qul bejakeun ku anjeun Muhammad la yusibana moal kena ka urang sararea ilama kataballahu lana eta nu kudu kurang dicatat nya ilama kataballahu lana kajaba tetep kecuali perkara anu geus dicatatkeun ku Allah ka urang sararea wa 'alallahi huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun jeung mung ka Gusti Allah wungkul kudu tawakal sakabeh jalma mukmin. Nah kusabab tegasna tina keterangan anu bieu nya dalil pada melan Allah anu mudhor jadi di baris bawahi tina laisa ligorihi fi'lun minal af'al teh ya. Seuneu nya bisa moal bisa nyieun tutung, dahareun moal bisa nyieun seubeuh, anging sadayana geus jadi kapastian ti Gusti Allah. Geus pada melan Allah keneh. Amari dahar nginum mah eta mung sakadar kalangkangna wungkul. Tah nu kasalapan kita ya sabriji patekadan nya anu mantap kudu dibersihkeun tina kalimat laisa li ghairi fi'lun minal af'al teh aya 20 patekadan. Sehingga nu salamet mah hiji anyata patekadan ahli sunnah wal jamaah teh nya. Patekadan kafir qadariyah kamari kabisa makhluk napakan gawe dina nu akur jeung karepna. Contona jalma kasab lamun hasil eta tapak kasabna. Itu lamun teu hasil tapak gawena Allah. Itu nya jadi semacam nu aral subha gitu nya gitu mah. Takana ieu patekadan qadariyah hukumna kamari aya sabaraha pendapat? Aya 2 nya hiji kufur cekol aso, kadua henteu kufur kadua kahiji mah cekol aso henteu mantak jadi kufur nya, kadua kufur nya. Jadi eta mah 2 pendapat. Aya di golongan Mu'tazilah alias Khawarizma nyaeta ngabogaan tekad, adat, ngabogaan tapak gitu. Eta mah Mu'tazilah. Jadi adat teh ngabogaan tapak pada melan. Jadi nu tadi ceuk ti jante henteu nerap gitu. Laisa li ghairihi fi'lun minal af'al. Eta golongan Mu'tazilah alias Khawarij ngabogaan tekad, adat, ngabogaan tapak. Mendamanya dina adat seuneu napakan kana tutung ya. Jadi mendeta mah aya tutung na hiji perkara teh kunaon ku seuneu. Jadi naon ngaranna teh tembus nepikeun ka jadi kayakinanna akidahna. Bedog napakan nyieun tatu nya seperti teh mah hiji jalma dikadek atau kumaha gitu nya kacilakaan gitu. Sangu napakan kana nyieun seubeuh
gitunya wareg ku sangu. Oh gitunya eta non napakan si non sangu atau anu dituang ku urang macam gitunya naik caina rek sanguna atau nonnya anu mantak jadi nyababkeun kana aya kakuatan adat. Jeung sabangsananya lah bisa dimisilkeun. Tah Gusti Allah mah pere nya teu milu boga nyieun jasa, teu boga jasanya tina nyebeuhkeun, tina nyegerkeun nya, tina natukeun mun dina madaratna gitu. Eta disebutna nya digariskeun kana sambungan adat bereskeun teh. Disambungkeun teh tembus kana adatna teh. Gitu eta disebutna golongan Mu'tazilah. Jadi ngabogaan tapak salian ti Allah ya. Cek adat gitu kan ya, cek adat memang seuneu anu manaskeun cai anu nyegerkeun oge non sangu anu nyebeuhkeun pan urang ge sok kitu nya. Duh lamun teu dahar aing leuleus aing lapar gitu. Aing geus dahar pan sebeuh takut ditekadkeun nya nu nyebeuhkeun mah tapak damelna Gusti Allah nya. Di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah. Jadi paklun minal apal teh kudu ditembuskeun nya ulah kana cai, ulah kana sangu, ulah kana seuneu tembuskeun nya bisa dimisilkeun kana naon wae perkara teu aya tapak damel salianti padamelan Gusti Allah. Nu jembeuhkeunana Gusti Allah, nu nyegerkeunana Gusti Allah. Mentakan aya doanya alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin gitu. Eta teh ngabersihkeun doanya teh nya. Alhamdulillahilladzi at'amana Gusti anu geus mere tuang nya. Wa saqona jeung geus merengin minum nembuskeun eta ngabersihkeun nya. Bersihkeun bahwa nu nyegerkeun, nu nyebeuhkeun eta tapak damelna Gusti Allah nya. Ulah nepikeun ka naon ngaranna teh ti kolesed urang dina palebah dinya. Lamun urang teu dahar bisa-bisa lapar. Jadi geus yakin gitu. Yakin bahwa yen anu mere seubeuh, mere kakuatan seubeuh, mere kakuatan seger, mereka kekuatan bisa jadi tutung atau bisa jadi tatu Gusti Allah salianti Allah nya laisa li ghairihi fi'lun minal af'al pre nya damelna Allah. Eta disebutna kaum Mu'tazilah. Jadi nekadkeun kana salian tapak damel Allah nya tina hukum non adat nya, tina adat nya, adat kebiasaan gitu nya, adat kebiasaan. Ya urang mah memang geus ngarasakeun nikmat nya, nikmat dahar, nikmat nginum nya, keur ngarasakeun nikmatna dahar tinu mere dahar, tinu mere ngarasa nikmatna dahar. Mantap tong poho kana basmalah, tong poho kana hamdalah. Eta teh ngajadikeun sababnya, ngajadikeun sabab bahwa yen nya fi'lun minal af'al. Gusti Allah nu mere seubeuh, Gusti Allah nu mere seger nya. Teu aya salian ti Allah tapak damelna teu aya salian ti Allah tapak damel nya. Tapak damel nu sajena. Da gitu bisi nya urang kana non patekadan anu ku urang teh tekad teh kuat kana adat kitu nya. Aya tapak damel salian ti Allah tah kagolongkeun teh jadi Mu'tazilah gitu. Terus nu ieu nya patekadan golongan An-Najiyah. Kumatu kuduna patekadan golongan An-Najiyah ahli sunnah wal jamaah anu dibatalkeun ka asup kana musyrik fil af'al kalawan dakwaan Allah taala nu tadi teh nya surah Taubah ayat 5 hiji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun.
eta dina Majmu' Syarif aya nya disebutna teh sok disebut non ayat 7 nya. Ayat 7 alus mah dawam teh nya ayat 7 sasarina sok dipake di damalon syukuran ngadamel bumi nya, syukuran naon welehnya sakur perkara anu dipaparinkeun ku Gusti Allah sasarina sok dipake di urang mah sok dipake syukuran ngadamel bumi. Tos ngadamel bumi teh hayang dikulayuan cenah nya. Tos ngoreng kulayu teh dalil nya, dalil padamelan mudorna Allah nya, jeung nyalametkeun patekadan urang nya dina nalika urang sahari-hari urang nya ulah nepikeun ka ayat tapak damel salian ti Allah nya. Kan urang teh sok dahar sok nginum kadang-kadang keur aya kamusibahan. Kumaha mun kamusibahan nya, lamun kamusibahan mah nya ta'adub gitu nya, tekadkeun mah ku Allah mun teh mah urang raheut teh astagfirullahaladzim. Pan sok aya doanya lamun urang meunang musibah innalillahi wa inna ilaihi rajiun nya, kana wa lam yasha lam yakun wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ulah ari disebutkeun nya, ulah disebutkeun mah kitu nya urang gering ku Allah cilaka ku Allah nya. Tinggal dina sarah Syekh Nawawi dina kitab Sapina nya, sok sanaos menteh mah urang ke gering gitu nya. Emang aya sababiahna misalkeun gering urang teh ku sabab anu, tapi kedah tembus ditekadkeun namanya nu masihan gering Gusti Allah gitu ngan cuman ulah dicoroskeun kana gawe naon li ta'adub nya padamelan Nabi Musa nya, padamelan Kanjeng Nabi Ibrahim nya sawaktos dibere musibah kan gitu. Jadi ditekadkeun nama nah teh urang teh dibere non ngaran teh dibere musibah, dibere bencana non dibere non ngaran teh nya kamadaratan sangka naon aya hikmah dina jero eta. Aya non ngaran teh aya hikmah anu teu nyaho urang. Nah mentak gawe ta'adub nama ulah nyebutkeun nya lamun dina darat mah petos urang teu damang atau kecelakaan gitu. Eta patekadan golongan anahiyah ahlus sunnah mah dibatalkeun kana kasuk musyrik fil af'al. Jadi kalau dan Allah taala nu tadi teh qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya, seperti nu ti payun oge. Kalawan dalil musyahadah katanya musyahadah pirang-pirang teh namanya dina madaratna nya anu dikadek atawa teu teurak nya. Pirang-pirang anu diduruk tetutung jeung bangsana ieu nekadkeun non adat teu ngabogaan tapak nya jeung sah sulayana sapertos Kanjeng Nabi Ibrahim kan nya dina nalika diduruk ku Raja Namrud nya ku Raja Namrud nya Nabi Ibrahim teh nya anu disejarahkeun dina Al-Qur'an qul ya naru kuni bardaw wa salama gitu nya telepatna. Qulna ya narukuni qulna qul ya qul ya narukuni baradaw wa salama. Seuna ti islah maneh kan gitu. Salametkeun tu Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim kan mempertahankeun non ngaran teh patekadanana diancam kan nya ku non Raja Namrudnya. Raja Namrud teh sok sia mending keneh diduruk cenah kuing dina kanca santai we Nabi Ibrahim nya angkon-angkon diancam teh sing goreng teu neurak-neurak acan teu mere tapak eta seuneu ka Nabi Ibrahim dan nya emang lamun ningali kana adat mah nya bisa bajadi tutung gitu tapi ku sababnya tauhidna geus kandol 100% nya sehingga eta seuneu teh nya teu aya hubunganana jeung nutungkeun dan nutungkeun mah Gusti Allah na gitu tapak damel Gusti Allah nah jadi teu aya tasieun biasa we diduruk oge ngadon digambarkeun teh Gusti Allah angkon-angkon nya
dina kasenangan hasil imana la khaufun alaihim walahum yahzanun gitu. Sugan bingung kumaha getir henteu. Da etanya nu ngajadikeun golongan anaziyah ahlussunnah wal jamaah jadi dibatalkan, bahkan termasukna asup kana musyrik fil af'al kalau Allah taala tadi itu. Tage ieu netelakeun bahwa yen adat nya disebutna adatnya mentak urang kudu apal hukum adatnya, hukum adat anu opatnya. Adat teu ngabogaan tapak nya kana sesuatu nya, teu mere taksir kana naon-naon nya. Tinggal di supaya lebih jelas dina sarahna, dina sarah tijana nya, dina sarah tijana dina fi'lun minal af'al. Gitu. Jadi teu aya laisa laisa li ghairihi, teu aya tapak naon-naon salian ti tapak damelna Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah di dieu kieu ayeuna amdi tapak damel Allah. Eta kadinya nya sumberna teh nya. Jadi ngaleungitkeun kana tapak padamelan adat. Jadi adat teh teu aya taksir naon-naon, teu aya tapak naon-naon, teu aya kakuatan. Gitu. Eta lah patekadan nya anu ku urang dicepeng nya. Sok sanaos urang teh ulah gitu nya ngalangkungan adat, tapi kudu bisa urang ngahargaan adat. Tapi di sisi lain patekadan urang kudu dilempengkeun nya. Ieu netelakeun bahwa yen adat teh teu boga taksir, teu boga tapak naon-naon. Sakeunana jodoh, pati, bagja, cilaka eta tos janten katangtusan Allah. Hirup jeung pae urang geus jadi katangtuan Allah. Hirup urang teu apal gitu nya. Maot oge urang dirahasiakeun. Nya sing horeng sok sanaos kasab mah loba kasab nya, ku sabab misalkan nanya sabab urang menang jodoh atawa sabab urang cilaka aya sababna kan nya, aya sababna. Tapi eta kudu sakadar gambaran atanapi kalangkang nya keur ditekadkeun mah mun teh urang menang jodoh ieu teh mudah-mudahan jodoh ti Allah gitu. Mun teh menang jodoh, mun menang rezeki nya alhamdulillah ieu teh rezeki ti Allah. Sok sanajan menda teh mah ceuk adat mah ieu teh nang usaha urang gitu. Usaha kudu gitu ngan cuman sabab kudu dipaju tapi patekadan urang kudu dimantepkeun 100% nya. Teu aya tapak damal salian ti Gusti Allah nya. Disebutna teh lamun menghargai adat mah tadi teh nya padamelan Allah nu muhtah disambungkeun jeung kakuduanana adat urangnya. Ngaranna hirup kudu usaha, kudu dahar, kudu nginum, kudu make pakaian gitu nya, disesuaikeun nya, disambungkeun. Tapi di sisi lain nya kudu dilempengkeun patekadan urang gitu tanya. Jadi asbab kudu dihargaan, patekadan kudu dirawat, kurang kudu dilempengkeun 100%. Tak golongan kafir ayadin disebut golongan kafir tabi'iyah, tapi lamun Mu'tazilah mah tadinya kana adatnya tapak non ngaran teh patekadan teh nya. Percaya mah percaya ka Allah ngan non ngaran teh jadi aya preena damal Allah nya. Eta golongan Mu'tazilah. Lamun golongan tabi'iyah mah tabi'iyah teh kan sifat karakternya. Narekadkeun bahwa yen kana yen sambungan adat ngabogaan tapak gawe. Narekadkeun teh kana yen sambungan adat ngabogaan tapak gawe ku tobeatna atawa ku elatna nya. Misalkeunana kan seuneu aya sifatna nya. Ari seuneuna mah eta disebutna teh dzatiyahna, tah seuneu teh eta sifatna. Sifatna seuneu naon? Panas gitunya, napakan kana nyieun tutung. Nah gitu jadi disambungkan gitu tobinya eta mah nya, disesuaikeun jeung karakterna nya. Ku tobeat dahareun napakan kana nyieun seubeuh
gitu. Tobeat bedog tahu pedang naon we nya seukeut nya tahu peso mun urang ke naon ngaranna teh nyiksikan bawang teh mah gitu. Napakan kana nyieun tatu tet we teu karasa gitu. Lamun aing teu kieu gitu nya. Atau jeung sabangsana. Jadi aya karakterna kan ya sesuatu teh tabiiyah taku elatna usikna curug atawa ramo non ramo napakan kana usikna ali ta anu diramo jeung sabangsana eta Gusti Allah taala pre teu milu migawe nyieun tapak nya ngandalkeun tobeat jeung elat nya. Elat teh sabab teh tadinya lamun tobeat mah panasnya atau nutungkeun tawa nyebeuhkeun eta tabeat ta golongan anajia mah ieu pategadan dibatalkeun teu disahkeun nya malah kaasup golongan musyrikin alias musyrik fil af'al lain musyrik ieu dan musyrik kabil jadi sebenarnya musyrik fil af'al yang ngaduakeun dina padamelan ayat tapak damal salianti Gusti Allah tadi teh nu jadi titik laisa li ghairihi fi'lun minal apa sabab ngalanggar kana ayat nu tadi teh qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi fal yatawakkalul mu'minun. Ya ngalanggar kana ayat eta. Wallahu jeung ayat naon wallahu khalaqakum wa ma malun wallahu jeung ari Allah eta khalaqakum nya anu ngadamal maraneh kabeh wa ma ta'malun jeung kana naon perkara anu dipigawe ku maraneh kabeh kitu nya. Allah nu ngadamal urang nya nu nyiptakeun ka urang sararea ngadamal maraneh kabeh jeung naon perkara dipigawe nya. Jeung Allah anu ngadamel perkara anu dipigawe ku maraneh kabeh. Lamuntakan kitu nya dibatalkeun eta patekadan golongan tobaiyah ku dalil musyahadah nya nyata kulobana adat anu teu napakan nya teu napakan lobana adat anu gagal nya gagal jadi los nya kakolong bapak satar bulenang jadi gagal pokoknya namanya adat mah kursa kadar gambar kursa kadar foto asli nama real nama Gusti Allah nu gaduh tapak pada melan jadi tetela teu aya kawasana nu kawasa mah Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ku ayat musyahadah tadi nya. Jadi catatanana nya perlu dicatat kahiji tinjauan hukum syara kadua bedana tobeat jeung elat katilu bedana tekad qadariyah mu'tazilah jeung tobaiyah. Matu penjelasanana hiji tinjauan hukum syara terhadap golongan qadariyah nya golongan tobaiyah golongan mu'tazilah dina segi penyelewengan wahdaniyat fil af'al manehanana hukumanana nya hukumanana musyrikin. Jadi penjelasan anu kadua bedana tobeat jeung elat eta bisa kahalangan seperti tobeat nutungkeunana seuneu bisa kahalangan ku baseuh. Ari elatna henteu bisa kahalangan seperti usik naramo kana ali nu aya dina ramo. Terus penjelasan katilu titik bedana antara tilu golongan khawarij qadariyah tarik ikhtiar. Makhluk napakan mu'tazilah mah non ngaran teh adat anu napakan. Jadi beda-bedanya tina tilu nu patekadan nu tadi teh nya titik bedana antara tilu golongan lamun golongan khawarij ya khawarij nyata golongan anu kaluar tina patekadan ahlu sunni teh ya qadariyah mah tarik tingin nya jadi ikhtiar tarik ikhtiarnya makhluk napakan amun mu'tazilah mah
non tekadna adat anu napakannya adu boga kemampuan lah tobeat adat napakan ku tobeatna ta titik sama antara golongan anu tilu eta mereken sadayana kana jasa padamelan Allah. Jadi tidinya mah teu aya titik damelna Allah badannya. Sedangkan sumberna kadinya non wahdaniyat fil af'al teh ya di dieu kieu ayeuna abdi tapak damal Allah ya. Nek kumaha kabuktianna nek kumaha kejadianana kadinya ieu na pusat. Di dieu kieu ayeuna abdi tapak damal Allah. Jadi anu ditujuna ayeuna lain engke di dieu nduhkeun kana tempatnya kieu nya kondisi ayeuna urang tapak damal Allah. Jadi teu aya salian ti Allah nya. Urang minta teman di dieu keur ngaji nya. Eta geus jadi naon katantuan Gusti Allah nya. Kumaha-kumahana oge. Betang ulang lapar jeung seubeuh can boga jodoh geus jadi katangtuan ayeuna Gusti Allah ngersakakeun kitu tong mikiran engke ayeuna we. Ayeuna pikiran tapanjelasan eta nyata nya titikna nyata sadayana urang aya dina titik padamelan Allah Subhanahu wa taala. Nah gitu. Jadi golongan aya di disebutkeun golongan kafir Jabariyah nya. Kafir aya golongan kafir Jabariyah. Kumaha tuh kafir Jabariyah? Nah, kafir Jabariyah mah ngeuweuhkeun kana daya ikhtiar makhluk nya kabeh kumaha kersaning Allah. Ya, kafir Islam maksiat taat ka surga ka neraka ku kersaning Allah. Makhluk teu aya daya pamilih. Eta mah kafir Jabariyah sebutna. Kafir Jabariyah mah gitu. Total pokoknya namanya. Jadi teu percaya kana adat dia teh mah. Gitu teu percaya karena daya ikhtiar nama makhluk ya. Eta mah daya kafir Jabariyah. Jadi ngeuweuhkeun we da kana daya ikhtiar makhluk ya. Kabeh kumaha kersaning Allah. Kafir naik Islam naik maksiat nya naik taat naik ka surga naik ka neraka ku kersaning makhluk nya. Teu aya daya pamilih ku kersaning Allah. Makhluk teu aya teu aya daya pamilih lah gitu. Teu aya ikhtiar. Gitu. Kumaha ku Gusti Allah daya ikhtiar. Ya. Eta kafir Jabariyah. Ta pandangan golongan Anajiyah terhadap golongan Jabariyah eta mutlak kafirna. Mutlak kafirna. Sabab ngalanggar kana ayat laha makasabat wa alaiha maktasabat nya sok dibaca pan kurangnya mun tahlilan pangapalna malah wah apal abong populer teh apal teh nya laha makasabat wa alaiha maktasabat kitu nya jeung bangsana nu geus diterangkeun di luhur nya non aya perkara sesuai kasab urang gitu nya. Allah ngadamel kana sesuai kasab urang. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Nek madorotna rek mangpaatna eta disesuaikeun jeung pilihan makhluk. Urangan dibere akalnya dibere pilihan ku Gusti Allah. Ngan sapada kitu unggul urang kudu nganolkeun kana sabab gitu nya dibere pilihan kurang kumaha bijakna Gusti nya dibere pilihan nya urang tah Jabariyah mah teu percaya kana pilihan eta teh nya teu percayaeun gitu. Tah urang kan dibere ikhtiar kitu nya dibere disambungkeun disebutna teh naon tadi teh padamelan Allah anu bersifatna padamelan Allah muhtar anu disambungkeun jeung makhluknya urang teh boga cita-cita
nya entakan orang tadoru ka Gusti lamun ieu cita-cita teh emang geus jadi katangtosan ti Gusti nya mudah-mudahan abdi tiasa nya non ikhtiarna kana sesuai anu dipikaridho ku Gusti kitu nya bari nyantelkeun menteh mah aya kahayang urang Gusti asa hayang anu nya mudah-mudahan we Gusti nya disesuaikeun jeung kalancaranana dina ngusahakeunana gitu kari kitu urang mah sebagai makhluk mah nya sabab ya penghargaan Gusti Allah karena disambungkeun jeung padamelan makhluk gitu nya da urang teu tota bisi ngalanggar kana ayat eta laha ma kasabat wa alaiha maktasabat nya hiji jelema non ngaran teh nek mangpaat jeung madorotna sesuai jeung kahayangna sesuai jeung kasabna gitu jeung usahana gitu da gitu terus anu aya di patekadan ahli bid'ah nya ka-13 ini patekadan ahli bid'ah patekadan ahli bid'ah kumaha Gusti Allah neuneun kakuatan dina adat nya ku eta kakuatan adat napakan ieu patekadan ku ahli sunnah oge dibid'ahkeun sarta anu ngabogaan patekadan ieu diihtilafkeun ceuk saqaul musyrik ceuk saqaul mah fasik kitu nya ari patekadan ieu mah patekadan ahli bid'ah mah jadi nekadkeun bahwa yen non Allah teh neuneun kakuatan kana hiji perkara nya mana kana seuneu nya sehingga seuneu teh bisa ngadurug nya da kan kedah seueur tahawal teh kitu nya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim teu daya teu upaya terkecuali atas dasar pertolongan Allah kan nya atau atas dasar perintah Allah atas dasar kuasana Allah ya gitu jadi taya napakan teu aya anu mereka kuatankan teu aya Allah neuneun kana hiji perkara sesuatu kana jadi aya kakuatan gitu taya mah patekadan ku ahli bid'ah ta ku ahli sunnah mah dibid'ahkeun sarta anu ngabogaan patekadan ieu diihtilafkeun ceuk hiji kaul mah cenah musyrik nah ceuk hiji kaul mah eta fasik pasekon ras nu ka-14 aya deui patekadan mukmin jahil mukmin jahil kumaha tuh ari mukmin jahil mah nya patekadanana adat ngabogaan tapak nya kalawan izin Allah ya hampir sarua jeung nu bieu gitu jeung patekadan ahli bid'ah jadi patekadan mukmin jahil mah adat ngaboan tapak teh kalawan izin Allah ku Allah diizinkeun nya jadi panas gitu tapi moal sulaya gitu nya pasti tiap-tiap seuneu disambungkeun jeung nutungkeunana tiap-tiap pakarang pakakas seukeut disambungkeun ku Allah jeung jeung tatuanana jeung sabangsana ieu disebutna khari dina kitab Kharidatul Bahiyah ayat di halaman 62 ieu patekadan ku ahli sunnah patekadan mukmin jahil nya di naon ngaran teh henteu dikupurkeun nya teu dikupurkeun patekadan mukmin jahil ieu mah ku ahli sunnah nya sabab can apaleun adat kongang sulaya meureunan mah tak kitu oge kitu nya saperti Nabi Ibrahim diduruk teu neurak nya teu teurak ku Raja Namrud teh can apaleun meureunan kitu mah tak kitu ge nya adat mah teu mere tapak tah di dieu mah ku ahli sunnah nya ku ahli sunni ku patekadan sunnah henteu dikupurkeun elanan sabab can apaleun kana adat jadi kongang sulayana seperti Nabi Ibrahim diduruk teu neurak teh nya
Rasno ke-15 aya di pateka dan teka, pateka dan kapir palasipah, pulasipah, palasipah. Uma pateka dan palasipah manu nekadkeun sakabeh kajadian. Sakabeh kajadian ku kakuatan alam. Oh, gitu eta patekadana palasipah. Allah na ngahiji jeung alam gitu. Nah, palasipahnya ada non Syarah Dasuki 167. Tetak pateka dan palasipahnya, jadi pada palasipah mah non nekadkeun sakabeh kajadian ku kakuatan alam. Jadi alam dibere kekuatan ya ku Gusti Allah. Jadi Allah ngahiji jeung alam gitu. Teta pateka dan palasipah. Aini nuka ke-11 sonamiah. Sonamiah non sonamiah. Sonamiah mah nu nekadkeun yen anu dipuja ngabogaan tapak gawe. Nu dipuja teh ngabogaan tapak gawe. Sok muja-muja gininya tah nu dipuja kurang eta ngabogaan tapak gawe nya sanamiah namanya. Patekadanana, patekadan sonamiah disebut nanti. Muja-muja karena sesuatu gininya teh hegue aya hasilna. Mandamanya nyebut mbah naon gitu nya. Sebutkeun we 3 kali. Mantap cenah urang muja ku ngaranna misalkeun ku ngalam gitu nya, jadi aya tapak nya. Eta disebutna sonamiah. Ngabogaan tapak gawe gitu nya. Wah, tuh da ge maneh mah teu muja kasih anu gitu nya, teu muntang. Jadi weh tah eta sonamiah disebutna nya. Nekadkeun yen aya nu dipuja teh gitu nya, nu dipuja eta aya mangpaat atawa madaratna nya, aya tapak gawe. Terus nu ka-17 kafir mustausilah nya, anu nekadkeun yen anu ditawasulanana ngabogaan tapak gawe nya. Urang teh tawasul nya kawali gitu nya, atawa ka guru nya. Tah anu nekadkeun yen anu ditawasulanana ngabogaan tapak gawe eta termasuk kene non ngaranna teh nya disebutna mustausilah. Jika we menta teh urang tawasul mah emang diperbolehkan tawasul sok bae gitu nya. Seperti kan menta mah urang ge sok non mankobahan nya. Mankobah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau orang-orang solehnya. Tah, tapi ulah ditekadkeun bahwa yen anu ngabogaan tapak gawe gitu nya, nu ditawasulan gitu. Nu ditawasulan seperti namanya bi karomati Syekh Abdul Qadir wa bi karomati Syekh Ahmad Kabir wa bi karomati nya. Non Syekh Ahmad Kabir wabi karomati terusnya disebutan kurang tehnya karomah para wali misalnya. Tapi kekehnya menta teh mah gitunya aya dampakna misalnya seperti tadi deui tong disambungkeun kana tawasul kekeh tapak damal Allah menta mah diijabah teh mah alhamdulillah ku berkahna tawasul teh urang meunang anu misalkeunana alhamdulillah nya. Alhamdulillah teh non jadi nembuskeun bahwa yen henteu nu ditawasulan teu ngabogaan tapak gawe, keukeuh tapak gawe nama Gusti Allah nu ngahasilkeun pamaksudan urang nama gitu. Jadi lain ku sabab non tawasul anu ngabogaan tapak kos tadi deui gitu nya. Mentak basmalah hamdalah mah ulah dugikeun ka pegat tina lisan jeung hate urang hamdalah eta kuncina nya.
Da sabab eta makannya tawasul ulah nepikeun gara-gara teu tawasul urang gara-gara teu tawasul tembus jeung hatena misalnya eta sebenarnya mustausilah pate kan mustausilah gitu ya urang ge kan gemar tawasulnya gemar tawasulan misalkan saen malam Jumaah tanya ku berkahna jara tapi ini tipe eta gitunya ke kos tadi di dahar kos tadi di nginum ke mudor nama Gusti Allah nya tema hasilna berkahna eta mah nya kur gambarana hungkul tawasul mah gitunya kur kalangkangna hungkul asbab lah nya jadi ulah non ngaranna teh urang gumantung kana asbab maksudna gitu nya jadi bisi sebutkeun mustausilah nya tekadan mustausilah tawasulan jadi nu ditawasulan ngabogaan tapak gawe gitu. Terus disebut kapi ahli bid'ah Hindi yang ke-18 nanya anu nekadkeun kapercayaan agama Hindu seperti katotok non juru pagar atau salah make jeung sabangsana ngabogaan tapak gawe katanya. Tapal urang eta mah nya. Terus nu ka-18 musyrik ahli sahara. Ta musyrikin ahli sahara. Kumaha musyrikin ahli sahara? Musyrikin ahli sahara ialah nu nekadkeun sihir ngabogaan tapak gawe. Ya. Oh, paeh kunaon paeh? Disantet ku anu keukeuh we nekadkeun nya nyawana eueuh gitunya kumandal karena sabab disantet atau sabab diteluk gitu mamananya saroh jadi nekadkeun sihir ngabogaan tapak misalkan we jeung tadi gitunya misalkan jeung tadi nya meureun geus kudu kitu we meureun nya jalana gitu keukeuh teu aya kakuatan rek sihir rek kadaharan rek adat non wae oge nya tapak damal Allah laisa li ghairihi fi'lun minal apa cacakatan nu tadi nu mangpaat oge adat nu mangpaatnya seperti dahar nginum gitu termasuk kana madarat nya urang wah si eta maot kunaon katabrak mobil lamun teu katabrak mobil moal maot nama padahal mah sakali nu ngaran maot mah nya cek Kanjeng Rasul kan sakalinya al mautu wahidun ari maut menyamaut we hiji ngan padahal asbabu kasiratun sabab-sababna seueur gitu nya buat ting keur nyetiranana ge geus maot gitu ngan katingalina cilaka gitu lain maotna ku sabab cilaka seperti naik tangkal gitu nya pun amang gitu naik tangkal gitu maut teh lagrag gitu buat ting maut namalin lagrag jadi mautna dina nalika misalkan buat ting can cilaka oge geus maut teh gue katingalina jiga cilaka jiga ragrag gitu jadi we cek batur mah emang non ngaran teh oh kunaon mautna cilaka lagrag gitu buat ting sampe meh ragrag geus maut gitu ya terus gitu deh tas santet misalkan telung sihir misalkan nya nu kejadian misalkan buat ting gitunya samemeh disihir oge geus maot teuy we aya sihir gitu jadi tong ditekadkeun aya kakuatan di salian non katangtuan ilama kataballahu lana teu kitu geus dicatetkeun Gusti Allah eta nya eta ahli sahara nya ahli sahara meureun pajago-jago nya wah si anu jadi diteluk ku anu wah mentakan tong aing tukang tuluh nya tukang tuluh mah di bakal mautna ku tukang tuluh deui adat teh meureun nya jikos adat gitu anekadkeun sihir ngabogaan tapak gitu nya jadi taya tapak sihir sakumaha gede ge sihirnya kapungkurkan aya disejarahkeun dina Al-Qur'an Nabi Musa teh nya Nabi Musa kitu nya ngalawan sabaraha penyihir kan nya 10 penyihir gitu
nya tinggal-tinggal we nya dina Al-Qur'an. Sehingga nu 10 sihir eta teh ku tongkatna Nabi Musa jadi muridna kan ya, tuh ahli sihir eta nepikeun ka kalap dina awami betulnya carita eta teh momen telepat mah nya dina muradna kitu nya kan non ngaranna teh ngadatah si bosna teh cenah sia mah jadi ngilu ka Musa cenah kitu nya. Padah Nabi Musa tongkatna jadi orai gede anu ngalegleg karena eta 10 anu penyihir ahli gitu dina bidang sihir. Kahot lah menjana geus ternama gitu. Eleh sihir ku Nabi Musa, mujizat Nabi Musa. Tepira eta teh nya tongkatna mah paranti ngagebahkeun we kan nya. Tapi ku Allah kan non ngaranna teh dibere mujizat nya mentakan tong dihayang-hayang ari eta mah da mujizat mah pikeun nabi nya pikeun nabi lamun karomah pikeun wali nya lamun maunah pikeun jalma mukmin tong di Arab-Arab sabab aya kan nya dina kitab Al-Yawaqit nya bahasana kan azmal qaum ala anna kullaman kharaqal adat bi kasratil ibadah wal mujahadat la budda lahu ayahriqal adat idza syaa. Atosna tos rempug sepakat para ulama kana sanyana jalma anu tos tiasa ngabedah adatnya aya keanehan misalkan. Tapi keanehan eta lain dipikahayang ku sabab tadina emang sababiahna ikhtiarna maneh dina lobana ibadah nya tingku maca Quran nya tingku ngaji gitu nya tingku maca tasbih tingku zikir dina loba ibadah we kan sareng kuloba ripuh merangan hawa nafsu mujahadah teh maka kepastian teu meunang teu talabu dalahu ayah rikol adat nya sok aya sok ngaluarkeun keanehan nya anu ngabedah adat nalika pimaksudna mentak sok seringnya sejarah ulama-ulama baheula gitu nya bisa ngangon maung geuningannya padahal mah talian dipikahayang gitu. Ngobrol jeung tunggul jati gini nya terus man marene mah geuningan non nyepak kasrol jadi hayam jadi hayam man kasrolna dicarekan wae da tuh bisa wae teh ente sepak kasrol jadi hayam padahal mah teu ngamaksud teh gini jadi hayam gitu sanggeus bisa aya bijil kanehan gitu jadi jago wah teh kayak gitu ki ngantong dia mun dicarekan mah nyeri hate ngantong di Arab-Arab gitu mujahadah bijilna di mujahadah kagitunya jadi kekeh pilun minal apa sadayana non wahdaniyat bil apa gitu jadi teu aya tapak damal salian ti damalna Allah mun teh manya aya nu ngala ka urang mentam nyantet tet maot teh urang teh tekadkeun ku ngaran teh santet atau sihir emang aya mah aya gitu ngan cuman dina nalika titik hasilna kekeh pada melan Allah gitunya titik hasil namanya nek salametna rek madaratna nya eta mah pada melan Allah nya ari sihir mah emang pada melan setan gitu. Tah gitunya jadi anu nekadkeun sihir ngabogaan tapak gawe itu nu ka-11 nya nu ka-20 na nu ka-20 na nyata mukmin salim. Mudah-mudahan urang masing kalebet mukmin salim nya mantak urang diajar ngaji oge nya mantak urang ngaji kana non aqidul iman oge hayang kalebetkeun ieu nya sok sanajan kadang urang teh masih kena loba kakuranganna nya mukmin salim nya mukmin salim makanya wa bal yakin patekadan mukmin salim ya ganti ngaranna ente salim dim ya selamat ya mukmin salim
Ke mun budak ente boga budak ngaranna si Salim jeung si Mukmin kan dua Mukmin Salim. Jadi patekadan urang ngaji kana qaidul iman nya intina eta hayang jadi mukmin salim. Sabab lamun kurang teu diaji nya bisa wae katutupan ku hukum adat gitu nya. Eueuh pisan penerangan gitu. Jadi aneh. Pisan penerangan. Jadi kabawa sakaba-kaba contohna. Eta urang teh yang jadi ieu tekadna teh nya mukmin salim alias golongan an-najiyah nya ulama salaf ahli sunnah wal jamaah nya bisa kurang dinadomkeun teh eta wujud kidam bako teh mamatan tujuanna mah kadinya wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi Iyamu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu ayat sama basar kalam qadiron muridan alima gatu muhibin gitunya resep-resep urang teh nya kana nadoman eta teh resep we heula resep tah lamun geus resep mah ngeunaheun kitu nya aya berkah nya di mana-mana aya berkah beureun disametkeun ku Gusti Allah da aya doa namanya tah almarhum Syekhuna Al Mukarram Abah Hadang Sipulus kan ngaijajakeun doa teh eta we Allahumma inni as'aluka salamatan bidin hayang selamat dina agama mudah-mudahan ku berkahna urang maca sok sanajan urang loba dosa oga loba pasek nya sing menang berkahna tina urang ladang kieu maca nya maca kitab sorogan nya najan teu ngarti oge kadang-kadang teu ngarti oke mau apal urang mah dahar we mau apal dahar mau apal halawa gimana nya ku cicing na oge teu menang berkahnya tina ladang ngaji tak kitu patekadan mukmin yane salim golongan ahli sunnah teh kumaha ya salapan tengatkeun nya patekadan mukmin salim yane golongan anajiyah ahli sunnah hiji cekal dalak sing pageh henteu aya anu ngabogaan nya tapak gawe kecuali Allah nya la ilaha illallah la maujuda illallah di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah eta kan dilupa eta mun nadoman Manon Jaya gitu tah nya Abah Hoera Pandi nya manjengan Hoera Pandi gitu la ilaha illallah la matluba illallah di dieu kieu ayeuna nya rek usaha rek naon we libatkeun Allah nya lamat lubail lallah la maujuda lamat buda lama buda terus la ilaha illallah lama buda illallah ya tilu rupa anu tadi teh nek ibadah naon usaha milarian kipayah nya nyiar ilmu nuntut ilmu karena dasarna urang parentah Allah gitu nya eta nu kahiji teh nya patekadan mukmin salim golongan anajiyah ahli sunnah teh kahiji naon teu aya anu ngabogaan tapak damel kecuali tapak damel Allah nya rek dina hukum adat rek dina naon oge
Terus nu kadua, sakabeh anu wujud aridi eta kabeh tapak gawe Allah. Ya. Wujud aridi teh kumaha? Ya. Bade ikhtiari atawa idtirori. Ya, ikhtiari teh nya usaha urang. Ikhtiari disebutna. Urang kan pinter ku sabab belajar, bisa ku sabab belajar, nya kan sabab nuntut ilmu, nya. Urang mah boga duit ku sabab usaha. Eta ikhtiari disebutnya. Aya sababiyah tina ngahasilkeun. Ta nek ikhtiari nek idtirori nya disebutna tadi wujud aridi. Sakabeh anu wujud aridi eta kabeh tapak damal Allah geus hasil nama jodona rek rizkina nya gede leutik oge kitu nya nek mangfaat tawa cilakana anu bersifatna wujud aridi eta kabeh tapak damal Allah gitu. Dua tah ya, dua tah mukmin salim teh gitu nya nu kudu kurang intina dicepeng. Hiji taya nu ngabogaan tapak gawe kecuali Allah. Kadua sakabeh anu wujud aridi eta kabeh tapak gawe Allah bade ikhtiari boh tirori. Nu katiluna adat atawa kasab eta mung sakadar persambungan wujud. Ya, persambungan wujud alias tengah bogaan tapak ya. Katilu tengetkeun katilu naon? Katilu adat tos tadi teh nya kondisi kehidupannya anu sehari-hari kurang pidama atau kasab adat jeung kasab nya kasab nek nyiar ilmu nya pikeun ngasilkeun ilmu atau naon we nya kasab nek ngasilkeun rezeki nya adat jeung kasab non eta mung sakadar persambungan wujud alias teu ngabogaan tapak kur gambar hungkul alias kalangkang wungkul itu mengarana adat kasab kenya urang dikenalkeun gitu nya dipelakeun di alam dunia teh dikenalkeun jeung adat dikenalkeun jeung kasab eta teh sing horeng mung sakadar persambungan wujud nya jadi henteu ngabogaan tapak naon-naon eta tilu nu kaopat adat jeung kasab kudu ditekadkeun kongang sulayana nya opat non adat jeung kasab kongang sulayana bisa wae ente teningan jodoh ku Gusti Allah ditangtukeun boga jodoh bisa wae padahal urang teh teningan jodoh tapi menang jodoh tak mentak kudu ditekadkeun sulayana adat jeung kasab bisa wae itu nya jadi nu kaopat adat jeung kasab kongang sulayana padahal urang teh teu niat usaha tapi menang rizki gitu nya sing goreng geus maca Quran teh dia jang ka dieu naon Pak iya abdi bade ieu cenah sedekah ya naon disebutna teh ngalap naon ngaran teh ngalap berkah cenah nya khidmat ka santri mere ieu sugan teh 10.000 ada teh 10 juta pan nyulayaan kana adat tadina urang niat ibadah ngaji teh aya naon-naon urang teh kura sakadar niat maca Al-Qur'an karena Allah keur mujahadah ya keur mujahadah ari sing goreng aya tiba-tiba kitu tah ngaji bisa ngahasilkeun gitu ya kan eta teh sulaya tina adatnya ari batul misalkan anu keur neneangan nya keur butuh malahanan mah sekian tehnya sekian angka sekian teh di teteangan urang mah teu neangan aya misalkan tah mantakan nu kaopatna kudu ditekadkeun adat jeung kasab kongang sulayana ya kongang sulayana teu niat aing naik dahar cenah ieu
sugan teh moal menang rezeki nya padahal geus 3 kali dah teh deui diuk ya Pak kopi wah geus ngopi di wae mah aja. Jadi kadang-kadang kan ari aturan sorangan mah misalkan ngopi teh 3 poe sakali ari sing horeng adon lebih gitu kan nya eta bisa nyulayan nya bisa nyulayan kadang-kadang misalkan urang teh dahar wae nah itu teh seueuh-seueuh sakadang kayak gitu nya tapi kadang-kadang nah teh dahar-dahar udah tapi asa can lapar gitu tah mentakan kudu ditekankeun ngopatna adat jeung kasabna eta kongang sulayana bisa wae nya. Bisa sulayana kitunya kalima nu wajib kurang cekel sebagai mumin salim ya adat wajib syar'i dihormat jeung dirumat ya adat wajib syar'i ya wajib syar'i dihormat jeung dirumat kurang teh dijaga ya urang teh moal menang rezeki teu kasab mah tuh ngangon-ngangon embe dek-dek ngalajukut kan gitu tuhnya jadi ulah di sulayan sajal resep kanu kedul ya gitunya daek-daek urang bebersih atunya anu sangkan bisa urang ngahasilkeun kana rezeki sapertos kadauhan dina kitab Ta'lim Mutalim ngumah piring nyangu gitu resep ya di resepnya ulah yang jadi agan-aganan lah gitunya urang mah berproses gitu jadi urang kudu ngahargai adat wajib syar'i dihormatnya sementara mah aya landasan syar'ina kudu dihormat gitu. Jeung dirumat kurang dirawat sebagai landasan hukum syara nya aya paribasa al adatu muhkamatun syar'an artina hukum adat eta dipake landasan hukum syara gitu jadi ulah urang nyulayan kana adat jadi malihanan al adatu muhkamatun syar'an hukum adat teh dipake landasan pikeun hukum syara gitunya urang rek dahar rek nginumnya likuwatil ibadah rek usaha urang ieu pikeun nyumponan sehari-hari nya misalkeun urang teh perlu dahar nya perlu dahar kurang teh di kasaban dahar teh ulah leuwih ti sakodare eta we nya urang niat jeung dahar misalnya teu boga bekal ya kulih heula neangan pakulian bae nya tong rasahin kuli aya kuli jadi kulit dagang jadi daging tani jadi tulang itu tong gengsian nya tong ngarasahin itu justru ku saramah dimuliakeun eta teh mun teu dagang urang teh teu boga modal naik kuli ngoret keun bae urang ge osok kuli ngoret kuli ngoret naon we nya ababadrana boleh ya ngababad bujangan gitu garap mana we gitu nya nu sakur urang teh ikhtiar nya ikhtiar disebutna teh non kuli jasa kurir gitu nya dititah-titah ngojek gitu nya kuli jasa tahunan kuli bangunan tahunan ente mah parkiran gitu kuli jasa teh teu jadi masalah justru eta teh kudu dibanggakeun nya malu ala makanatikum sok nya urang berikhtiar sesuai anu kabisa urang ulah nu teu mampu gitu nya ulah nu teu mampu nya urang nu mampuna we gitu nya mampuna ngored
mampu na macul-macul, mampu na ngarit teh kan can menang saton. Mun dihitung-hitung mah sataun menang atuh saton ngarit. Ya. Itu eta mentakan adat wajib sari dihormat jeung dirumat sebagai landasan hukum syara'an adatu muhkamatus syar'an. Hatina hukum adat dipake landasan hukum syara'. Nu kagenepna nu kurang dicekelna henteu ngamistikeun ayana sambungan adat kana aya nu disambung alias kongang sulayana. Kitu nya. Teu ngawajibkeun ikhtiar jeung kasab kana migawet teu ngamistikeun ayana sambungan adat kana aya nu disambung alias kongang sulayana menta teh mah bisa wae menta mah emang oge rezeki bisa wae Allah ngadatangkeun gitu kan cuman urang ulah non ngarana ngaleungitkeun ikhtiar gitu. Kedap lah teu ngamistikeun teu ngaleungitkeun kana ikhtiar eta nu kagenepna. Jadi henteu ngamistikeun ayana sambungan adat kana aya nu disambung alias kongang sulayana. Katujuh hukum syara ngawajibkeun ikhtiar jeung kasab. Nah, gitu mantap tadi teh diniatan ibadah urang. Hukum syara ngawajibkeun ikhtiar nya urang moal bisa nya lamun teu ngaji padoaen nya urang moal bisa ngasilkeun duit lamun urang teu usaha moal bisa ngasilkeun rezeki moal bisa urang ngasilkeun jodoh lamun cicing we matak dina hukum syara ngawajibkeun ikhtiar jeung kasab mah nya non ngaran teh bermacam-macam kitu nya ribuan misalkan namanya berwarna-warna lah kasabnya ikhtiar karena ikhtiar lewat wiridan ya tekuna naon wa minal yadaini ngangkat leungeun gitu. Hukum sareng wajibkeun ikhtiar jeung kasab kana migawe taat jadi nyingkahan maksiat gitu urang menik ikhtiar ngangkatkeun leungeun we nya terus ngangkatkeun leungeun gitu nya. Bisa kira ngangkatkeun leungeun bisa hasil mah nya. Tah kitu nu penting ulah ngaleungitkeun ikhtiar. Wa minal yadaini adu'a pek kuning cekelan hadis eta. Tah kitu nu penting mah urang wajib ikhtiar nya jeung kasab migawe taat nyingkahan maksiat. Niatan taat ka Gusti Allah nya nek ikhtiar naon wae ge anu teu pagedrug jeung hukum syara alias nu halal. Ya tadi teh nek kuli-kuli, nek dagang-dagang rek tani-tani. Nu kadalapana taat teu napaka katujuhnya kadalapan bener. Kadalapan taat teu napakan ka surga, maksiat teu napakan ka neraka. Teu ku jadi patekan urang. Ka surga ku karunia Allah, ka neraka ku keadilan Allah. Gitu nya. Jadi taat teu bisa napakan misalkan nya urang ngadekul ibadah eta teu napakan keukeuh kudu ditekadkeun mah lir ibadah tadi teh kitu nya non karunia ti Allah mantakan dina prosesna oge eta teh karunia Allah. Urang mah teh salat anu 5 waktu nya daekna urang ngaji maca Quran jeung mujahadah nu sajabana amal saleh nu sajena eta teh kurnia ti Allah. Tekadkeun bahwa yana eta teh kurnia ti Allah. Nya. Gitu. Jadi lain ku sabab salat urang nya urang asup ka anu ngaran teh mukmin hiji mukmin ka surga. Jadi maksiat teu napakan dih kana neraka. Gitu. Tah eta mah ka neraka ku keadilanna Allah. Jadi taat teu napakan ka surga hiji jalma ka surga berarti ku karunia Allah ku padol Allah entak urang daek kana oge ieu teh padol Allah nya mintakeun daek salat 5 waktu nya aya kaberangan seutik buru-buru tamalan nya buru-buru tobatan gitu kurang tah aya rasa urang daek ibadah ngalaksanakeun taat eta seolah-olah padol ti Allah hada min fadli rabbi
Gitu nya. Hada min fadli rabbi. Ieu teh padol kautamaan di Allah. Entah kudu disyukuri. Lain orang ujub kana salatna atau ujub kana amal solehna. Tapi syukuran bahwa yang orang teh dipercaya daek ngamalkeun gitu. Daek ngamalkeun kana amalan soleh. Sehingga ku Gusti Allah kan kitunya jampena teh alhamdulillahilladzi hadana lihada. Nuhun Gusti. Terus Gusti ngersakeun abdi kersa ngalaksanakeun salat. Dina mujahadah ngalawan urang nafsu nya. Gitu kan karepna mah horeamnya. Salat hoream. Nah nih. Hah? Ye, mana? Masa kan tuh? Begitunya jadi nu kadapan taat teu napakan ka surga, maksiatan teu napakan ka neraka, ka surga ku karunia Allah, ka neraka ku keadilan Allah. Jadi urang daek amal soleh eta padol ti Allah. Hada mim nu kasalapana anu taat ciri pisurgaeun anu maksiat ciri pinarakaeun sebagai tanda ngabenerkeun kana wa'ad jeung wa'idna Allah. Janji jeung ancaman Allah teta salapan rupa anu kurang kudu dicekel supaya orang statusna sebagai mukmin salim gitu nya, mukmin anu salamet. Dan lagi anu parantos diterangkeun nya penyelewengan wahdaniyat fil af'al anu bijil ti jalma anu ngaku iman ka Allah Muhammadur Rasulullah anapon ti luar anu iman ka Allah jeung ka Muhammadur Rasulullah eta mah mutlak kupurna da percaya alam tapak gawe Allah da ka Allahna ka Allahna ge percaya nya. Jadi ieu mah anu parantos diterangkeun nya wahdaniyat fil af'al anu bijilna ti jalma anu mengakui iman ka Allah Muhammad Rasulullah. Ari nu teu iman ka Allah mah adanya jeung naon? Teu iman di luar anu iman ka Allah jeung ka Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah mah eta mah emang geus mutlak kupurna. Da percaya ge nya kana alam. Kata alam tapak gawe Allah. Karena alamnya percaya lagi kayak mah anu bijil nya tijal mah anu ngaku iman ka Allah jeung Muhammad Rasulullah kudu sapertos kitu. Jadi patekadana jadi mukmin salim. Pasal hari kulil adat nya saung geus kekerbekannya antum kadengeuna kami sekolahan wae. Tos lah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Masak yuk teh. Masak. Proses teh. Itu